mana gitu nih yuk. Dilikan aku yang tadi si Gober lainnya tuh ya. Ber, woi. Woi Ber, kunan ngelamun bae dia. Dong buka kaboga bae jing. Beuh, sembarangan eta iki ge pernah viral aing. Leh, kira aku ngajomblo bae meran. Jadi aku geus tahunan meureun ngajomblo bae. Uyon keramatan kali meureun. Ada aing. Assalamualaikum, Mbah. Hei, sia ngaganggu bae anu nih ya. Mbah, jawab bulan salamna. Pan sia magan aing, sia budak-budak sia nya dusun kakolot. Kolot ge ari boloon mah jeung naon? Ngomong naon sia? Kadek ku aing sia nya. Wih, pan abahnya ho asup ngomong naon, begal munan, Mbah. Sakti amat. Geus sia mau ulah nyaho. Sebenarnya sia hayang naon ka dieu? Asep ka digenengnya si Gober. Aya ubah. Bawa tuh di sawah. Minggu pagawean tanggeus anggeus. Ngaringik mah hayang kawin ta budak. Geus, Mbah, asem ka saulan yang si Gober. Hei, sia kopi aing main inum-inum bae sia dusun. Mun naon jing sia? Lieur aing. Batur aing geus karawin. Aing boro-boro kawin. Kaboga ge teh gablag. Geus. Kalem bae, umur, rezeki, jodoh geus anu ngatur. Kege bakal indah pada waktuna. Irang teu waktuna. Oh. Ari sia, aing keur sedih ge. Kudu bae teu ngaledek. Emang beungeut sia dong panimpung piledekeun batur bae. Boloon dia. Anjing. Geus, Mbah, asem ka saulan yang si Gober. Hei, sia dusun amat sia bangsat. Kopi aing sia bangsat. Kopi aing sia bangsat. Kopi aing Action. ih aing. Are. Jadi 2 3 action. Wah, ih, bener rada bengek. Ulang. Action. Geus salah, Mbah. Asem Fucking whores!